Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khususan dalam menghafal kita Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Idroku akli kita seperti kemangkina. Idroku akli seperti kemangkina. Akal gorizikana tapak ayana. Idroku akli seperti kemangkina. Akal gorizikana tapak ayana maha. Lamun sifat wajib di Allah wajibna wajib akli. Lamun mukalaf wajibnya mau karena sifat betul-betul di Allah, maknanya wajib syar'i. Hari wajib akli mah la yusaddiqul aklu bi adamihi. Akal tengah benerkeun kana eueuhna. Berarti akal mah ngartieuna teh mun Allah aya. Hari wajib syar'i mah yusabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi.
disiksa ku Allah lamun teu nyaho Allah kasipatan ku wujud dijanjikeun ganjaran mun kurang terang karena yen Allah kasipatan ku sifat wujud. Nabi kakumaha tamu kala cumpona wajib syar'i teh nah cukup nabi kanyebutkeun Allah dari tengah karena ayatna Allah tah mun ka Allah nyebut ayat tapi tengah dican cukup sababun gitu imanna iman taklid. Hari iman taklid diikhtilafkeun ku ulama. Boro-boro ayeuna ulama nu sanes jumhur sanaos nyebatkeun cekap ku iman taklid cekap sote cek jumhur fi ahkami dunyawiyah dina hukum bangsa dunia. Ayo hukum bangsa dunia teh mun maot uruskeun jasad mayatna mun aya ilkahna bagikeun ka ahli warisna hirup keneh boga anak awewe sah ngawalianana malah jadi imam di masjid teu naon-naon eta iman taklid fi ahkami dunyawiyah dina hukum bangsa dunia. Tapi ari mau ka akhirat sehingga nu pikiran ngaranna ogean nyebutkeun ayat tuturut muning kabatur abeleke we jika budak sakola ngeusian soal kaeusian soal sote banewe nurun kabatur satungtung ku guru teu kapanggih diberepeun buku. Tapi lamun guru namangihan manehna nurun ngeusian soal dibeunteun moal buku. Oh, guru kalian disumputkan dan jalma ayeuna Allah ek saha bisa nyumput ka Allah ek nu nemrak erek anu samar kabeh kauninga ku Gusti maka Allah kasifatan sifat ilmu Allah kasifatan tu sifat sama jeung basor dan sama basor Allah mah beda jeung urang sama na Allah nu biasana sama urang maka alukna teh kana masmu'ah aswad teh sok ceuli nyambung pating sorak teu kabehkeun aya dan kadenge ku ceuli leres itu di mana-mana oge nu kadenge manaon suara ai soca biasana kana naon ningalina kana zat osok katempo sorak ku soca juga saya tambah sorana dan volume natari tinggal ditirikan satu jaga tak sama basorna Allah mun sama biasana kana aswat sama Allah madawat oge kata alukan mun basor biasana kana dawat maka aswat oge kata alukan sakali di reksa anu bisa nyumputkan Allah. Maka mun urang iman taklid sanajan tatangga teu apaleun baraya teu apaleun Allah mah apaleun ulah nyebut kana iman taklid atos mun urang kana aqaid kakarek bisa nyebut ngaji acan jampena mah ngaji betul keur mangaji macek Nabi ogena nazalat alaihimus sakinah ya hikmahna pangaosan teh ku Allah dilungsurkeun kana ngaji mah ketenangan tenang jelema nu ngaji leres deui nu nagih ge bakok ku balas tenang ngaji tapi kalau baru ngaji harees teh balas tenang ngaji maseri kabana insyaallah jelema gedol ngaji mah awet moral awet orang kerek kolot itu kebalas tegang pikiran anak itu apa ngaji kahiji singkat kita cek Nabi mayuridillahu khairan sahaja lemah nu dikersakeun sae ku Allah yupaqihu fiddin dibeureung harti rek dibeureung harti eta jelema dina agama
mun urang rek diharapkeun hade aya alamatna naon daek ngaji. Jadi jelema nu alus mah daek haji gitu. Lamun dimangkum eta hadis ieu berarti man lam yuridillah jalma nu teu ngarasakeun Allah bihi kaman faidon kana sae nu teu dikeresakeun sae tinggal di kadituna tadi mayuk fakih berarti lam yupaki upi di moal dibere ngarti dina agama nu alus nu dikeresakeun halus ku Allah daek ngaji balik ke nu dikeresakeun goreng ku Allah mah muhul ngaji gitu. Jadi jelema nu rek goreng cek Allah mu ngaji jelema nu halus teh nu daek ibu-ibu teu bosen pengajian asal bohong ngaji teh kemana-mana di teh ulah gitu asal ngobrol ngaji dadah haro ge sampai 3 kali kasih nyebutkeun remen teh sih remen oge muga-muga we tambah ketenangan lamun datang kana pengajian. Terus ieu ngabahas wujud Allah aya cek kamari kumaha ari ayatna Allah teh eueuh mimitina jeung eueuh tuntungna mata ke dipayun di atapan wujud teh ku kidam jeung bako cek akhirna huma kidam jeung bako antal kana wujud teh disebutna akul khos alal ngatapkeun khusus kana nu umum geus kaumuman ku sifat wujud aya Allah eueuh mimiti aya Allah eueuh tungtung jeung kidam naon makna kidam adamul awaliyah kapan aya mimiti. Jadi sarua jeung memperkuat kidam jeung babo teh kana makna wujud eta nu kudu kapaham Allah aya eueuh mimitina Allah aya eueuh tungtung. Mun Allah aya eueuh mimiti jeung eueuh tungtung dunia mah jeung geusina urang teh aya mimitina aya tungtung sok jenasi ketol usaha teh supaya masa depan cerah naon kitu masa depan urang pae mata kudu kudu ketol teh ngumpul-ngumpul bakal keur pae urang malah ai si ketol usaha ngumpulkeun duit duit geus dikumpulkeun tungtungna urang naon kamana teu tah duit dan sunat upawajikan pakai kawin deui kasar budak dipakai main salon kami urang ditasurkeun dina jalan mun diridoan ku Gusti gitu nyata ngabanungan zaman ayeuna mah apa nang koyo teh budak teh mamawa HP neneangan wifi dan satu penting teh karasan ini tas maghrib malah meneh maghrib balik tas subuh maghrib itu subuh itu eta teh geus usul nu kitu di mana-mana anu bebeja we lo anu ngadong engkri podos mana cara pati nompo kanu ngabejakeun sok loba ampun bingung ku budak zaman ayeuna mah teu pati hayang ngaji hayang teh nyoyo naon HP mata ngamuk ka kolot nang tadi yang meuli pulsa anu katilu wujud teh kapanan Allah mah eueuh mimiti eueuh tungtung dunia jeung geusina mah urang teh aya mimitina aya tu matak masa depan usahanya mata akhirat mah jeung geusina eta mah aya mimiti jeung eueuh tungtung jadi nyebutkeun wujud teh sing inget kadinya eueuh nu boga wujud hakiki mah kajaba Allah dari dunia mah ayatna eueuh heula sanggeus aya kasampeun ku eueuh nu aya nu heula jeung geus aya disampeun ku alias eueuh teh
al-wujudu baina adama ini ada mumahdin nu ayana antara dua eueuh teh atuh boro-boro nu ta'alluq jeung urang harta jabatan pamajikan anak panetan wae kaitan jeung urang ogeran ayana eueuh heula sanes aya beuti urang lagi kunon kudu akul kuboga harta da eueuh harta kunon kudu akul boga jabatan da eueuh jabatan lagi. Nabi Ibrahim bunhar hartana dan dengan rasa bulungan Nabi Ibrahim ayah sote pada lenu kuring titipan kuno boga tatitah dipikir nyamala pasoknya mikir nu batur kan adanya mikir nu sok atak Nabi Ibrahim bageurna oge terkenalna lain di mulki lain di alam nu ieu nu geger ka Nabi Ibrahim bageur teh para malaikat di alam malakut. Urang disebut bageur di dunia di mulki ku jelema malaikat macam karuhan disebutkeun bageur da malaikat mah apa aleun kana geus ada urang kumaha-kumaha bageur jeung di dunia kubat disebutkeun bageur can karuhan di malakut mah urang aya nyebutkeun bageur terkenal nake lain di dieu Nabi Ibrahim di malakut malah cek Nabi Ibrahim dan titipan pada manyonya teh tong kudu bana mun aing ku Allah dibere budak erek dikorbankeun bae tong boroni duit eta teh ngobrol kitu teh umur 100 tahun lebih pamajikan 88 tahun lebih bojona Siti Sarah maka wani nyebutkeun mun boga budak ku aing dikorbankeun da ceuk adat moal makan budak kada umur lagi 100 lebih itu pamajikanana geus eureun palanganana geus lila ai awewe geus eureun palangan rumusna berarti moal anakan gitu ya lamun istri teu eta teh geus tidak memungkinkan untuk bisa membuahi untuk bisa dibuahi geus teu mungkin bisa budakan gitu maka wani Nabi Ibrahim tong kudu bana mising anak oge ceuk Allah dikorbankeun arek asalnya Gusti mah bagus nguji ka Nabi Ibrahim belum ngobrol gitu teh heubeul ari teh bojona Siti Sarah akang mah da tukang ngabejakeun agama meureun mun akang mau teh kudu aya nu nuluykeun saha coba nu nuluykeun lamun lain turunan akang sedengkeun maksakeun ngadaguan turunan ti abi geus moal matak cek adat ka abina geus kolot kawin deui akang teh maka Nabi Ibrahim kawin teh tanggal dan dititah kudu kolot ngalaman ke bapak dititah kawin deui kudu ngadadak jadi mau nikah ai nikah anu morak namina Siti Hajar nyawe di Siti Hajar teh buruzul putraan namina Ismail alaihi keur memuji Nabi karasakeun eta teh Nabi Ismail teh dipikahaya lahirna teh da sok aya paribahasanya urang Sunda mah ieu mah budak lahir teh teu pati dipikahaya teu dihajar ieu lagi ka selebokan sok aya begitu aya Nabi ka selebokan kitu di anakku aya Nabi Ismail mah Siti Sarah kade nu saku hoyongeun Ibrahim teh sina gaduh putra Ibrahim kantenan atuh Siti Hajar oge komo boga salaki kekasih Gusti kantenan hoyong gaduh turunan maka kudak nu dipikahaya kabehnya atuh diobok ku sarerean da Nabi Ishak lahir mah Pak Nabi Ishak lahir mah Nabi Ismail teh tos yuswaan tos ada sepuh tos ada ageng maka geuningan Nabi Ismail mah dihitana Yuswa 12 tahun sedengkeun Nabi Ishak mah nuju 8 dinten umurna kena 8 dinten syariat hitan sareng eta teh
Nabi Ibrahim dihitanan harita, Ismail harita, Ishak harita, mata hampir benten 12 tahun. Daya saya ingat mata Nabi Ismail tampok kanya sadariakan Nabi Ismail menuju alina. Keur memuji Nabi karesepet, walau ditagih sok buktikeun majar maneh sanggup ngorbankeun budak. Korbankeun ku Nabi Ibrahim, sanajan mimitina luas. Luas mimitina dibawa ke tempat pemencitan, dipencit balik ke imah. Di imah mapangkeun budak. Goreng digentian ku dipencit na ku gibas ku omah. Na teu kaina. Naon eta teh anu ngadugikeun Ibrahim samu korbankeun harta bana. Aya takwa dina hatena. Mata lain loba nu dipencit nu nganterkeun urang ka anu nyalametkeun di mahsyar nyukang siratal mustaqim anyog nepi ka surga tuluy di surga nya si Allah teh lain sakona nu ditumpahkan bisa disangka sapi ditumpahkan tujuan sapi lah pegang pada detik ya sekintal-kintal aja ayo numpak kanan terus ageng katanya berat kawan domba hiji kusakurang tega-tega itu maka kalau layana lalloha kira banglauna kamanan ayat layana lalloha mun urang keur di mahsyar moal bisa tapi kalau begitu moal bisa nganterkeun urang dugi ka Allah dugi ka surga tuluy di surga nyaksi ka Gusti ngaluarkan siratal nawan luhumuha wala dimauha luhum jamatina lahmun daging dima jamatina damun darah eta teh disebut apa juz'un minal jismi sajuz dina jisim loba jisim teh lahmun damun azmun airun eta kapana jadi disini nama kieu moal nganterkeun urang ka surga getih nu dibocorkeun daging nu dibagikeun lain ku eta lain ku motong sato kurban sanes numpahkan getih atawa kejeun daging anu jadi juj dulu dihijikeun jadi jisim koma moal numpahkan jisim domba kitu we maluna moal numpahkan jisim sapi walakiyana luhut taqwa minkum tetapi na anu ngengingkeun kana ridona Allah anu ngadugikeun urang ka surga na Allah teu di surga nyaksi ka Allah katakwaan urang ka Gusti eta takwa yattaqi qalbahu bil iman wa jawarihahu bil taat ngaraksakeun ku iman ngaraksakeun anggota badan ku taat tah eta apa anu ngadugikeun urang ka Allah nu lancar nyukang siratal mustaqim ngajaga iman ai ngajaga iman pan ku zikru ai nyukang lain disukan socakeun ningali kana rupa kenyukan mun eueuh muraqabah mun eueuh musyahadah mun eueuh ma'rifat ere kumaha urang bisa lancar nyukang maka kieu tadi qalbahu bil iman ngaraksa teh ku iman cirina ayana zikru teh eling inget ai zikru diusahakeun ku ayana muraqabah ieu datang nomor afal Allah teh dina rupa nu katingali ku soca maka diintip urang dan nu nomor rupa nu nomor sora nu nomor rasa afal Allah mah kudu diintip datang nomor tah ieu bahasan sifat wujud Pak ya tapi kalau mobil iman mun urang ngorbankeun sapi sok di muraqabah dan nganterkeun urang ka surga Allah bisa nyukang siratal mustaqim teh eta ayeuna we latihan nyukang latina rupa ayeuna latihan nyukang latina untung dagang ayeuna latihan nyukang latina montok pare konen pare jeung sajaba-jabana tidinya we latihan nyukang mah urang satungtung inget karena untung dina dagang aing nu dagang mah jeung dagangan aing payu mah ti gubran kana rata satungtung ciling ngadenge sorat cicing ngadenge sorat teh dianteurkeun hate makrifat kana wujudna Allah neraka we akal cekali batin loba
ayat kaki qalbahu bil iman teh eta jelema nu ngajaga hatena ku iman teh soca ningali kana rupa qalbuna ngamuraqabahan afal alon wa aya dina rupa. Maka kamari perkara wujud teh aya nu kapanggih ku hisi aya nu kapanggih ku naon ku akli. Wujud Allah moal kapanggih ku hisi tapi Allah wujudna kapanggih ku naon akli. Akal nu mana nu manggihan wujud Allah minimal akal goriji. Mun soca ningali kana rupa akal goriji mah ingeteun kana ayana nu nyieun rupa. Jadi ningali tapak gawe teh diangeurkeun kana ayana nu boga gawe. Cik urang ningali untung dina dagang diangeurkeun teh kalau anu untungkeun dagang mah sakapeung mangpoho. Allah. Eta teh konyungkang sami batak wujud ka Allah teh eta. Litu loba nu ngaji tauhid di baheula ogeuna. Ngan mapai kadinya mah tanggal eta teh mah. Malah lamun dicaritakeun diterangkeun kitu loba disebutkeun lain keur urang keur urang mah pae kantaran nya. Kapan al-ulum tauhid lain satu mangapal ilmu tauhid ilmu tatararan walakin ulum tauhid ulum zauqiyah. Ieu zauqiyah teh cing ali dohir mah eta akal goriji mangpahatkeun. Kumaha akal goriji mun soca ningali kana rupa akal goriji mah boga pikiran yang rupa aya teh aya nu ngayakeunana keur ngabuktikeun tatalaran urang dina kitab tijan Allah aya dalilna wujudu hadil makhluk. Hari wujud hadil makhluk timolotok soca nempo kana rupa cicingan dina rupa teh sing dituduhkeun kana ayana Allah. Ijab ilmu pingna kana sora dalil mah molotok tapi teu dianteurkeun hate marifat kana wujudna Gusti. Lamun jelema cicing masoca dina rupa nabina akal tobi'i maka akal tobi'i malin akal jelema akal sato. Jadi urang jeung domba teh bedana bari kitu wencit anu diwencit teh sifat satona kakarek bisa nyaksi karena ayana pagawean Gusti Allah. Wencit satu korban kadinya kahalangan kunaon pangkat kahalangan diintip ge kanal teuing hahalangan angel teh katempo sabab kanal teuing hahalangan lah kieu ibarat contoh mah urang boga kebon teu tingali taneuh teh gamblung cukutna jarak rangkung nyali itu. Jadi kebon teh mana teu katempo boro-boro dimangpaatkeun katempo ge henteu dan nu katempo mah kalangkah jajanon jujukutan jarak rangkung jangkumbatan awak urang. Cik lamun hajang katingali kebon urang hinggar katempona dipelakan pantes katingali kudu dikumaha heula dicaca. Cing ai jangkung ai jarak rangkung cucukna nyacarna sakedeung eta balila. Maka paingan geuning disamukeun urang teh kudu papangi heula jeung makom tobat makom nyaca eta teh. Cuma dosa anak soca ningali kana rupa nyebutkeun leun ke urang kudu nyaksi kalau pantes na teu pati hayang tobatna ge tina naon dosa. Ada abdi mamigawe dosa lahir mah ari eta dosa batin teu karasa pangcilaka-cilakana jelema migawe dosa atuh rumasa dosa leung zina leung mabok bari rumasa ieu teh salah. Ieu palobahan teh poho ka Allah teh di rumasakeun salah. Tukang dagang menang untung dina dagang boga tekad untung dapat dagang seumur-umur teu katobatan teh asa dosa. Leung kene maling muning jigana maling muning kapanggih kumasa digebukan nepi ka ampun-ampunan moal aing teh moal anu geus kapencet ku aing aing pulangkeun deui. Lain ieu mah maling indungna kalah diaranan anakna kuput sing gede-gede teh deui. Maling edan eta. Henteu ieu mah da kagebuka kumasa sadar. Maka maling muning apal ieu teh dosa nepi ka moal balik deui aing kana maling leung kene maling muning.
Ayeuna tukang dagang menang untung dina dagang nekatkeun untung teh dapat dagang peda we aing pinter dagangna atau boga duit teh panusahana aing mah jauh ka kota. Boga TK bebeunangan teh usaha jauh ka mana? Ka kota. Teu pernah ditobatan da teu asa naon teh dosa. Mata kan nu kadang-kadang jadi hijab maling kuning teh jadi hijab tapi sadar eta teh dosa. Dan jelema syarat tobat mah kudu sadar heula ieu teh pagawean salah erek ditobatan kumaha lamun teu rumasa salah. Mata leuweung kolot narohani urang teh hate urang teh ulah ceuk batur ceuk urang we dan apal kana pribadi urang mah lain batur. As-sahibul bait adrokuma bi baitihi nu boga hate leuwih apal aya naon di jero hatena. Saya mau meyakinkan lu pada Pak. Mungkin mau meyakinkan dari apal nurung sananya. Terus eta idroku akli sapertikeun manggihna akal golisi kana tapak ayana. Tapak muka pangi mana tapak rupa, mana tapak suara, mana tapak rasa eta. Kapangi tah ngaliwatan tapak teh sanu kapangi nu napakanana. Sakitu nu napakanana nu nyieun rupa, nu nyieun suara jeung nu nyieun rasa. Tah dugi kadinya tujuan anak teh hoyong ngaos tauhid teh urang. Hoyong dugi kamenangkan tina tapak gawe kanu bogaeunana kanu napakanana yakni nu nyieunna. Hoyong kapenak kholik tina papangi sareng makhluk itu majar Allah kasifatan ku sifat wujud teh sok atuh yakinkeun singnyahan papai urang sok lamun teu dimorokobah kumaha gelar urang jadi mutakin sok ningali kana rupa cicing wae dina rupa teh tuluy jadi mutakin oge. Dari ngaran mutakin mayat taki kolbu bil iman dirasa hatena ku iman ai iman karaksa ku ayana itu eling ari eling teh pae supaya ingat ku ayana ilmu terang maka ilmu terang mah urang ngaji sanajan sok poho deui engke mah mun poho ngaji deui kitu jampe da urang teh sakapeung eling sakapeung eling sakapeung poho. Kakak sabada doa ogelan muka-muka we maot teh netepan husnul kan husnul khotimah teh nu maot na eling gitu. Woi menta muka-muka husnul khotimah dengan eling teu ngalaman bohong atuh. Terus kieu lamun urang hoyong maot husnul khotimah berarti neangan pagawean nu pi elingeun. Ieu mah seumur-umur dipigawe teh nu teu pi elingeun. Mun pagawean teu elingeun Pak eta kaancam maotna suul khotimah. Goreng tungtung sabab mustahil ayana pada melan henteu aya nu midamel moal pisan. Ka ieu teh ahli zahir teh. Ahli zahir teh nu socan rupa cepil muping kana sora letah ngasaan kana rasa. Maka ahli zahir hayang jadi ahlilah hayang dimuliakeun ku Allah diagungkeun ku Allah pake akal berijina kan gitu. Mulia ahli zahir mah ngagunakeun akal beriji. Kumaha tah ngagunakeun akal beriji rupa nu katingali ku socan cepil anu muping kana suara letah nu ngasaan kana rasa hate mah leumpang sing nepi ka nu nyieun rupa suara jeung rasa katakut keun rupa oge nu katempo. Ari ahli batin mah pan sabalikna mangihan makhluk teh justru didalilanan ku Allah. Ari urang mah ahli zahir umpamana bilih aya majnubin di dieu ti Allah heula ari majnubin. Aya nu salikin mah ti makhluk heula maka aya salikin istilahna teh aya majnubin ari majnubin banyak heula ka Allah memeh nyaksi ka makhluk aya salikin banyak heula ka saha
kamakhluk tuluy nyaksi ka Gusti. Jadi ending nama aku nusul kok jadi majlub gitu. Kan anu majlub tadina anu majlub sabada suluk majlub teh atuh dibetot akalna ku Allah kabeh ka Allah majlub teh teh. Hartina teh aya nu dipika emut ku akalna kajaba Gusti diri nyalira teh ka emut aya eta majlub disebutna teh. Dibetot. Eta majlub teu emut dirina aya. Maka anu majlub tadina anu majlub sabada suluk mulya mana nu majlub tadina jeung majlub sabada suluk mulya keneh majlub sabada suluk. Majlub tadina kawas budak boga pasantren nulikeun bapana santri loba banyak nulikeun usaha bapana majlub tadina aya budak boga pasantren ngarintis meunang hese caper ribu beak dengkak eta mah majlubna sabada suluk contohna kitu mata geuning aya pewaris aya perintis aus mana pewaris jeung perintis teu aneh saya mah beunghar ge warisan saya belum turunan kalau ge saya mah teu aneh warisan hebat patah dan daikan jelema ketika bisa kunaon pangaleuwih mulia kena jelema nu suluk sabab jelema nu suluk maka rasaeun pait beungeunna leumpang menuju ka Allah kudu ngaliwatan rintangan atuda urang teh kapanan dibaca hadis mah al ulama'u warasatul anbiya ulama teh pawaris para nabi ai nabi ngawariskeun naon nabi teh ngawariskeun dinar nabi teh ngawariskeun dirham ya nu diwariskeun ku nabi mah ajaran Allah ilmu Allah ngan keur ngajarkeun ana oge dan ajar mun diwariskeun ka urang ya pangna al rasul kasifatan jaiz kasifatan ku a'rad basa kunaon pangna rasul wenang kasifatan ku a'rad basyariah di antami salasanana supaya nu teu jaradi rasul teu kacida-cida teuing sedina nalangsana nalika keuna musibat ka manahanana. Jadi buka pikiran boro-boro ka aing Nabi Ayub ge geuring masih gitu Pak beningan Nabi Zakaria diberi ku kaumna dipayahan Nabi Zakaria urang mah dakwah sacan aya nu memerikrik mayahan paling gak nu maledog di jalan mah kan geus bibados pulang kawas jam 2:30 nu maledog di jalan budak motor dan malam ahad 2:30 aksina teh pokokna tengah penting ka ditu eta teh da teu beres-beres aya anu di petir kersana ka haji ujang petir eta mah kana kacana kana kaca mobil jam 1 peuting panu bagi motor di Tasik Nabi Ayub Nabi Zakaria ngomong diubah kami lupa diberi bingung nyumput ayo tangkal kayak gede sup pada tangkal kayak gede ayo jelema kukurilingan jebole iblis dasar iblis mana dihayangkan kakasih Allah salamat ngalupakeun jelema namanya kukurilingan ke kaum Nabi Zakaria ieu leungit Zakaria nyumput dina jero kayu minyak cenah sukana di kokai asimanya maka iblis teh dibetot eta teh jubahan jeung Nabi Zakaria teh sakieu manololna teh dina tangkal bage baju naon cenah Zakaria baju anu disebutkeun teu tempo kumaneh cenah bajuna tak maka ora gaji di apa haji kakak waduh Nabi Ibrahim tinggal tak lamun urang ayeuna loba musibah loba bencana wajar Nabi Ibrahim mah dibeuleuh seuneu 40 penting nu dipake meuleum Nabi Ibrahim teh paling sabulan leuwih Pak tapi bijil tina seuneu Nabi Ibrahim kalah nirisan tiga bijil tina kulkas nirisan kalah maka pasti warasatul anbiya tidak gitu
kolot pageringan mual ge boga peulah lamun teu dae mulia teh menjadi utusan Allah pandi sabab mustahil aya pada melang hingga aya nu bidamel mohal bisa ke kantun ahli dalil akli aya Allah Al-Fatihah. Layakun ta'akhuru amadil atoi ma'al ilham bidu'a etan layakun ulah bukti naon ta'akhuru amadil atoi narima panderina waktu papari ae zamanal atoi atau itoi tegesna waktu na papari bita akhurima kalawan narima panderina perkara yakomu anu tumiba ma bihi dina eta waktu dina eta zaman ma'al ilhahi sarta kekeh bidu'ai dina ngadungan bizawali awsofi basyayatika gambaran ilhah itu balik taswir gambaran anak leungitna kalawan leungitna pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun warokil hijabi jeung dileungitkeunana halangan ka diri anjeun wa usulika katilu jeung nepina anjeun ila maulaka ka pangeran anjeun mujiban eta anu ngamisikeun liasika kana putus asana anjeun air ijabati doai tegesna tina ijabah doa bahwa mangka ari Gusti Allah domina laka al ijabata domina eta jamin Allah laka ka anjeun al ijabata kana ijabah biqaulihi ta'ala kalawan lawan Allah ta'ala ud'uni astajib lakum madaru'an maraneh ka kami cek Allah astajibu maka bakal ijabah kami agung lakum ke arah jen kami lima dina perkara yastaruhu anu milih Allah karena maklah abikeun anjeun la lain lima dina perkara yastaruhu anu milih anjeun karena maklah nafsika abikeun diri anjeun wa bil waqti dina waktu ala bi waktu yuridu anu ngersakakeun Allah kana lagi lakil waktu lagi turin lainina waktu ala di waktu turidu tungaran ke anjir karena lagi terus orang teh wa Allah diparentah ngaduan ud'uni astajib lakum dan tadi sok aya jelema punung teu ngadua deui kunaon bongan teu daek we kapangi hasilna aing hanas puasa 40 poe make hanas sagala wiridan kungadam satu putih majar cek anu ngaijajahkeun mata babarikan rezeki kalah hese itu rezeki kalah seuseup itu kade ulah bukti kapan Allah berjanji ud'uni astajib lakum maneh ngaduan pasti dijawab Allah asal ngaduana keuna kana doa sakumaha nu dikudukeun ku Allah syarat doana aya ilhah ari ilhah mah urang ngadua atuh ari ilhah teh tilu gambaranna hiji zawalu awsofi basyariatika leungitna pirang-pirang sifat kemanusiaan anjeun eta syarat ilhah teh
Syarat dua tak leungit sifat kamanusiaan al-madhumah nu dicacat. Ukhruj min awsofika min awsofi basyariatika, kudu keluar anjeun tina pirang-pirang sifat kamanusiaan anjeun al-madhumah nu dicacat. Tah urang teh ngaduan teh geus leungit geus lesot tina pirang-pirang sifat manusia nu goreng. Ujub eueuh, ria eueuh, takabur eueuh, hasud eueuh, iri eueuh, dengki eueuh. Sok aya kalana jelema teh barengkok mah resep dan ningali batur mah jujurna jadi teresep. Maksud aya gitu. Pada eta penyakit manusia nu goreng teh. Iji eta anu kadua nu disebutkeun ilhah keukeuh dina ngadoa teh nomor kadua warofil hijab diangkat. Dileungitkeun hijab hahalang antara anjeun jeung Allah. Berarti ngaji ka Allah ngadoa teh. Ieu mah urang ngadoa ka hijab hate teh apa ka Allah na. Bisa musuh mah ka Allah jalan musuhna ge teh gampang. Karena dua kasak kuring ngadua, mata kulantara kasak kuring ngadua. Dan kalau lagi cuma lipat, mata ngadua teh kuring. Engkau hijab kita depan, dan untuk ngadua teh saha. Mun kuring ngadua, nah berarti Allah bukan hutang ke kuring, kudu ijabah karena dua saha. Kuring, itu disebut hijab deh. Kuring pada ngadua nah. Syarat doa nu dijabah teh kudu rohul hijab, leungit hijabna. Nya teu nu mere doa ye, nu ngajajahkeun doa baca dzikir la ilaha illallah. Ka hijab kudu dikirna. Sabaraha balik ke sabeting 1000 balik, sabaraha betingeun 40 betingeun. Baca ke tukang dagang la ilaha pelong ku hate makhluk loba illallah kabeh sina meuli ka urang. Baca ku santri anyar mukim la ilaha nyaci ka santri loba ilallah kabeh sina mah santri ka kuring liboh bae teh aya gitu teh moal diobrol teh aya eueuh mah 40 poe puasana tepelong la ilaha saksi jelema jamaah kabeh ilallah silang mulung kabeh ka kuring. Ikut tukang bulur, ikut tukang pidato gitu Pak. Jadi hijab ke tujuan doa naonnya. Nya beda baca eta teh ku Allah teh dibere santri loba nu balanya loba mata terebeunha. Nu mulung loba harasaan teh nu mulung loba teh ladang baca eta we. Ditekadkeun apakan teu mah tujuan geus salah tekad ge jadi salah. Jadi tekad qadariyah kan bentuknya. Maka rohul hijab urang mah diri seorang anu jadi hijab. Anu katilu nu disebutkeun di lapidot wusulika ila maulaka. Wusuluka ila maulaka nepina anjeun ka pangeran anjeun. Kumaha aya usul teh nah jiga di Sinangsari di Cibubur usul nepi ka lapang kalong sanes Pak. Usuluka ilallah usuluka ilal ilmi bihi nepi na anjeun ka Allah mah nepi na hate anjeun makrifat ka Gusti. Nepi ka nyaho ka Allah sacawas nyaho ka Allah pandangan geupat nyaho ka Allah cepil nguping sampai ngalangkah nyaho ka Allah henteu. Man arofa nafsahu arofa bahu jelema nyaho ka diri nyaho kana sacawas nyaho kana cepil nguping nyaho kana pandangan geupat nyaho kana sampean ngalengkah arofa lain ku yarifu baku arofa tahan kiluku pasti bakal nyaho ka Allah pasti nyaho ka Allah. Jika kalau Muhammadun lain yakulu pada Habibul Jalali tapi kalau Muhammadun kalau kata Pak bakal sasauran nu seperti geus sasauran balas pasti itu teh. Dan sakabeh nu rek ditaklid nu rek dikarang ku Imam Muhammad ku Syekh Muhammad Jamaluddin Nabi bin Abdillah bin Malik terkenal Ibnu Malik Pak
balas terus nyampak kabeh aya dina masyarakat, maka ngagunakeunna make bahasa qola pasti. Nabi yang ngomongkeun man arafah nafsahu arafah lain ya'rifu. Jelema mun bener geus nyaho ka diri pasti nyaho ka Allah. Jadi jalan muslimah terus diri we panghur ila nafsika. Pikiran diri aja, panghur ila nafsika gitu. Pikiran secawas, pikiran pandangan depan, pikiran sampai ngalengka. Tapi disebut usul ke Allah, itu hati terang ke Allah. Karena manfaat ilmu apa? Kaya hona manfaat kaya. Jadi kaya hona dibarengkan kumarifat ke Allah, itu disebutkan ilmu nape. Sana jangan lupa kaya hona, lupa baca kitabnya, tapi dibarengkan hati marifat ke Allah, itu manfaat pak. Jadi ilmu nafi ma'al ilmu billah syarat dari al ilmu bi kaifiyatit ta'abbud wal ilmu bi kaifiyatit ta'addub segitu-gitu. Mata menurang ngadura gede pe diijabah ulah nyalahkeun gua salahkeun urang. Naon sababna ilhah di tengah doa. Saya ilhah di tengah doa. Ilmu ada ilham tapi tidak datang ijabah layak pun kekal katanya ulah bukti non ta'khuru amadil aqoi narima mundurna narima pajerina waktu papahin di Gusti Allah mujibar liyasika tapi kan jadi putus asa itu kok mau anu teu ilham cacak nih ilham dina ngatukan tapi geuning-geuning beli angker kalau matak nepi ka dimusulkeun kalau teh aya hati ka manehanana sumpih yen nu doa nu dibacakeun ku maneh teh ku Allah dikabul isuku paman hati ngaliwatan malaikat mulhid mau bohong pak ay khotor nabis khotor malaki khotor bani mau bohong pasti itu teh maka sok disebutkan lagi dengan ulama padahal can kejadian tapi disebutkan tsunami manganara dan mangaratakeun gitu menteri karatakeun wah lo kekasih Gusti ternyata dengan sulaya kesingkeun poe anu tsunami entong berani jelema bae Muhammad panguliana saalam dunia nyebutkeun ka sahabat putu Mekah ayeuna are ke tahun haru Nabi nyebutkeun putu Mekah ayeuna lain ngaran aya kapan datang kana mana dan sakeun teh wa ma yatiku anil hawa in wa ila wahyu moal disebut ku Nabi lamun lain wahyu ti Allah wahyu disebutkeun ku Nabi. Maka bisi ibu aina cuma doa ayo malaikat kabejaan isuk ceuk peuceuk teh ku Allah dibere duit keur daftar haji teh eueuh aya teh bohong aing hangeun dengan mah oke eta teh berarti mujiban liya sika ngamistikeun kana putus asa ngan urang mulah ka kadinya we naon sababna ilhah ge dina ngadoa eueuh mending opean eta mah lain pikiran ijabah makanya aing ngadoa ulah pikiran ijabah tapi pikiran cara ngadoa aing dagang ulah pikiran batin tapi pikiran cara dagang anu bener kayak gitu aing masangkeun ulah pikiran kayak jadi ajengan tapi pikiran kumaha cara masangkeun supaya ngahasilkeun tak gitu. Cik Imam Syafi'i ke masangkeun sugan ka kampung kayak bakal jadi mufti Mekah Yusuf 15 tahun hadir pak. Imam Maliki jadi imam dari hijrah Nabi kakeun ka gelar imam na tempat hijrah Nabi di Madinah. Jamaah Imam Maliki pak loba tehal loba bujur teu kabagian tehal belas surin. Ulama sudah sebutkan lir ibarat cai sumur ilmu na Imam Maliki tanah kamana-mana ngan di mana-mana amplop datang ke Imam Maliki. Dalam 14 tahun jadi mufti di Madinah ke masantren katingali hayang gitu teh ibu masantren ke budak nu katempo engke budak balik nak jadi ajengan bisa pidato di lembur atau bisa pidato bari menang nurun oke menang apa
lain itu budak di pasantren hiji akidah nasila salimah, kedua ibadah nasila sohihah, katilu sila boga akhlak karimah. Ibu jeung bapak pasantren budak ukuranana budak balik pasantren capekan bisa tidak menang apalagi asalnya kebanggaan gitu ada akidah nanti kalau sila sangat maka kumaha carana keur ngahasilkeun ilmu lain mikiran kita di naon sok sakola oge ulah mikiran ke gawe sakola sih bener ya maksudnya sakola geus mikiran ke gawe mentek di urangnya SDMT kurang mah lalu sabab sakola narek mau beri ijazah persyaratan pikeun di gawe maka di balungnya palsu jasa kebiluan palsu jasa palsu repeh bapak reman formalitas hukum gampang ayo mah tuh ijazahnya bisa dibeli bapak palsu kumaha cenah ieu cek ngajual lagi asli cenah cuma asli cek ngajual lagi naon ieu asli bukan beli ijazah kayak biasa palsu seperti cenah aya kebanderan mah pikiran teh ieu mah hasil dina doa we matan dibelok hari naon ieu eta nyanyian pagi naon cek urang mah apa we para gimana sih angin tentang itu pasal komentar ngajakeun mun diberi dua para ginaon ulah jing-jing ngajakeun para ginaon pikiran cara ngadua anu beun ate sing ma'rifat keur ngadua ka Gusti Allah kalau pikiran hasil ngadua atau cenah teh jambe nyambung gitu geus libeuh dengan doa para kijang ai kitu kudu didoa kudu apes teh mati amak nu kolot aya budak mola minta doa cenah abdi bisi ngajodoh ka janda hayang ka parawan minta doa kumaha carana ieu kudu sunah nabi kawin ka janda teh terusnya nggak kawin ka janda teh sunah nabi ngan kawin ka parawan sunah rasul ya itu kawin ka janda sunah nabi kawin ka parawan sunah rasul nuju nikah jeung Siti Khadijah yuswana 25 tahun jadi nabi can jadi naon rasul nabi mah boga ilmu teu wajib disampaikan ka batur maka kawin ka janda teh sunnah nabi kawin nabi ka parawan yuswa 40 tahun lalu 40 tahun ka saha ka Siti Aisyah pan parawan ai 40 tahun rasul nabi geus jadi rasul maka kawin ka parawan sunnah jadi bagi kaji ingat kawin karena sunnah nabi ka parawan sunnah meskipun yang pikiran ilmu wallahu a'lam bishawab hadanallahu wa iyyakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi hujan jadi ya misi apa meeting semua di proses